Para mitra kumadaraman, alhamdulillah Mang Jaya ya hibar pangnuati para wargi tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karangan Kileksa. Atuh Mang Jaya sabada namatkeun bagian ke-45, ayeuna bade ngahanca bagian ke-46. Sa episode teu tiasa langsung ditamatkeun neangan Bapa para mitra, namun upami dongeng nu tos tamat mah aya para mitra di playlist playlistna ke barabat keluar daftarna para mitra. Tah daftar eta mana nu seneng nyangkakeun, tapi ieu cenah nu loba ge cenah resep cenah nyangkakeun we. Nyangkakeun sabrang salayan jauh ka cabemahan teh nyangkakeun hatur lumayan tebi ka saeman teh dongeng-dongeng di Mang Jaya Official. Aya dongeng anu judulna nyaeta naon dieu? Aya judul anu judulna ieu para mitra sadaya nyiliwuri atanapi juri gulu cenah nyiliwuri atanapi juri gulu mangga nyangkakeun bae lah. Namina ge dongeng dihade-hadesakan sae, dialus-alusakan bayus, direka-reka malarasiga. Ayeuna dongeng neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ke-46, urang teraskeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-46. Para mitra kaum dangu, mangga urang sami-sami bandungan hanca ieu dongeng. Kumaha nasibna Nyi Saerah anu harita dikepung ku langir ku bayombong sareng ku oray welang. Mangga urang sami-sami bandungan para wargi. Atuh ieu dongeng sakali deui etang-etang hiburan pang beberahmana. Carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-46. Para mitra kaum dangu, sanggeus teteg pipikiran belecet Nyi Saerah lumpat deui tapi aneh, jeleg langir sejen ngahalangan. Balicet ka kenca jeleg deui, balicet ka kutuhu jeleg deui, nu akhirna puluhan langir ngajajar. Ngajajar megatan jalan kabeh taki-taki rek ngarangeum ka Nyi Saerah. Itu langir setan kitu? Nyi Saerah mimiti aral. Harita teh tapi can wakaloba pamolah mikir-mikir pilampaheun naon nu leuwih tepat. Tapi samemeh ngayakeun tindakan pikasieun jelug-jeleg teu kanyahoan datangna. Beuki lila beuki loba malah ceuk tetenyoan mah. Nu tadi batu gerobah jirim jadi langir bayi bayongbong jeung oray. Nu akhirna Saerah teu bisa gerak sakuriling bungking rapat di pagerku sabangsa ningseung siridan. Nu wujudna gadede mahiwal beda jeung nu biasa. Astagfirullahalazim. Ai teh makhluk naon atunya? Moal salah deui kangtu pangawasa urang dieu ieu teh. Eleh kaya kieu mah aing teh kudu kumaha ngalawana. Nyi Saerah meh-mehan reuntas harepan. Bingung nu taya papadana sabab teu ngarti kana jujutanana. Teu boga keur antina nu akhirna meungpeunan beungeut bari nyamat akina. Geus kitu ngarenghap narik napas jero, gerowok sataker tanaga menta tulung ka anggara. Sora euneur handaruan aueuhan bulak-balik seor ka bawah ku angin. Sora Nyi Saerah sadaya nu mawa ka tempat anu jauh. Kacaturkeun anggara nu tadi ngudag-ngudag buldani. Tetela eleh jajaten. Teu bisa ngudag musuh beuki lila kalah beuki tinggalin tapak nu akhirna lebeng taya laratan teu puguh tujuanna. Anggara gregeteun rumah saeleh dina urusan lumpat. Can bisa mapakan pangabisa buldani, lila-lila reg eureun ngahegak bari luak dieu, kesa ngucur jajantung ratug amek kapegung amarah teu kawadahan. Haram jadah, kamana mantogna si kasebelan teh? Eleh keneh da urusan lumpat mah. Tetela musuh leuwih gancang. Duh, kudu kumaha ari geus kieu ye. Anggara kacida hanyeluna musuh nu geus ampir katewa kalah kabur. Bari jeung teu puguh ka mana losna tungtungna anggara teh diuk ngareureuhkeun kacape, mikiran lalampahan musuhna. Tapi akhirna sadar manehna kudu narima kana kanyataan. Kudu ngaku kana kaunggulan buldani hatena teteg deui kalayan boga pangharepan. Muga-muga dina hiji mangsa bisa papanggih deui.
Jung nangtung tuluy lempang ngagandeang muru kalemur. Rek nepungan deui akina rek laporan yen musuh teu kasusul. Lempang ngasal saeda teu aya burueun. Najan aya kene musuh nu sejen ge geus boga angkeuhan yen bakal katadah ku Nyi Saera. Angin leutik ngahiliwir jajab Anggara nu balik bari mawahan nyelu. Manuk-manuk recet di sarada ngawaweleh. Sada nu ngajejeleh moyokan ka Anggara pedah eleh jajaten ku musuh. Nejo daun nu pating arulang siga nu ngancunan. Ngadenge seahna daun nu katebak angin jiga nu nyurakan. Ungalengkah asa tugeunah sabudeureun manehna asa maroyokan. Kabeh ge kamanehna para mitra. Beras kareuma tuluy lempang mapai jalan satapak paranti nu ngalasulu. Beras ka kebon eurih lempang kukurusukan beuki lila beuki landeuh ngajugjug ka kebon sampeu. Tapi barang keur jongjon lempang hatena ujug-ujug pating sareblak, jajantung ngadak-ngadak ratug menidag digdu. Breh beungeut Nyi Saera nemongan sajorela ter hatena ngageter ujug-ujug melang ka Nyi Saera. Aya sora nu tulung cenah, asa kadenge nu menta tulung asa jauh tapi deukeut. Asa angin-anginan rai Anggara eureun lempangna, tuluy ngahulang mikiran rasa jeung perasaan. Nah nya bieu teh ngadenge nu menta tulung. Rada lila ngahulang bari musirkeun perhatian, nginget-nginget nu bieu kajadian. Nyaing deui kadenge sada nu menta tulung sidik sora awewe, ngan ayeuna mah hawar-hawar kawas sora nu kabawa angin, kebeg Anggara reuwas, ujug-ujug belecet lumpat. Aneh suku teh miheulaan, pamikiran uteuk. Miheulaan pamikiran. Uteuk can wani nangtukeun aya kudu kamananya lumpat ari suku geus miheulaan ngalengkah kawas aya nu mawa. Jeleng-jeleng ngaluncatan rungkun saliara, teu nolih kana naon-naon lumpat tarik bangun rusuh. Awak Anggara asa kakalayangan pipikiran ge rada arane, ada asa kasurungkeun ku angin maju ngidul. Breh lamping pasir nulung kawing sareretan ge matak lewang, matak paur. Tapi Anggara teu eureun lumpat tuluy mangpret satakar tanaga. Sarua jeung tadi basa ngudag buldani. Beras kasih reuma lumpat radang ngujet lantaran kagok purungkun manyah jeung kaso nu patengahan jeung kirinyu katut balakacida geus puguh eurih mah meuni kandal para mitra. Kadenge nu menta tulung beuki jelas sidik sada awewe. Ai jiga-jiga Nyi Erah na di mananya ceuk hate Anggara bari tuluy lumpat satakar tanaga. Lila-lila jog anyog kahiji patempatan nu tarengtong loba batuan. Tangkal kaing gegalede carang lolobana mah ukur tangka-tangka leutik. Anggara beuki kenor lumpatna di dinya pika paureun. Batu sareukeut jaba lamping lungkawing celeng-celeng luluncatan tina batu kana batu sejen. Lumpat bari ngaluncatan rungkun saliara. Reg eureun kana dina batu gede ret ka sabudeureun eta tempat susugana nenyo Nyi Saera. Tapi can aya tanda-tandana gero ngagorowok tari. Sorana ngandung aweuhan bulak-balik siga nu ngalelewean, para mitra. Gero aya nu nemalan sidik awewe tayalian iwati Nyi Saera nu keur mangih kasusah. Lantaran dikepung ku makhluk aneh anu mihiwal beda tiba. Sidik Nyi Erah, nah betaya di dieu nya, ceuk Anggara tuluy lumpat deui muru ka tempat datangna sora. Akhirna anyog ka tempat Nyi Saera, kebeg Anggara ngarenya greuwas nenyos Nyi Saera keur dikepung ku langir galede. Orai gede, hala jeung bayung bong galede. Sajongjongan Anggara teh ngahulang semu bingung asa teu percaya kana tetenyoan sorangan. Ari Nyi Saera bungah nu taya papadana wawanen ngadak-ngadak datang deui. Pangharepan nu geus pareum hurung deui gero ngagorowok ka Anggara. Kang Angga, tulungan Kang, ieu loba sato aneh. Abdi teu bisa balik Kang. Cenah geus teu sabar hayang leupas tina kepungan makhluk aneh. Erah, itu naon sanyana atuh? Aya langir meni gede-gede teuing. Komo eta bayonggong meni sagede campleng. Sagede cimpleng naon pami. Ceuk Anggara kalah nanyakeun can buru-buru nulung. Nyi Saera teu nemalan lantaran harita teh makhluk-makhluk aneh. Obah kabeh malik ka Anggara. Langir meni carentang cacapit muka buntut ngacung ka luhur. Kitu di orai kabeh malik ka Anggara cileungeu kawas nu rek nyanto. Kang Angga, sing waspada Kang, sato kajajaden. Nyi Saera ngabejaan. Manehna geus bina neguh eta teh sato lain sato samanea, tapi da aneh da timimitenna oge para mitra aneh. Sia kalimatna sulit urang teh. Ari Anggara teu gugup manehna nyoba-nyoba rek ngalawan bari ngajajal pangabisana. Serepet ngalugas pedog patinga panon rancing geus taki-taki pikeun narajang ka musuh.
Jika nabae sasatuan aneh teh Surti, maneh meh bareng jeung maju ngaronom ka Anggara, nu pangheulana langir, menipating kodomang bari centang. Sacapitna aya puluhna meh bareng nyapit beheung Anggara. Tapi Anggara teu gugup manehna metakeun jurus kincir sakti. Pedog diputer dipake ngabenteng badana tina serangan langir. Hiukar kawas pangal tina awahing ku tarik-tarikna. Jirim awak Anggara nepi ka ngiles. Kabulen ku sinar bodas nu ngagurilap katojo ku panompoe. Hiu belenterang, cacapit langir kasabat. Pluk maruragan. Kababad ku bedog malah sawareh anu rabang nepi ka jauhna. Nyi Saerah colohok bengon lantaran nu kaciri ku manehna lain cacapit langir, tapi daun-daunan nu rabang kawas katebaku angin. Ari langir gede lusles laleungitan teu puguh ngilesna. Lasa kabeh langir leungit rob bayongbong. Pating arungked pating purungkul suku ririaban mata kinggiapeun. Kabeh hayang paheula-heula hayang nyeureud ka Anggara. Tapi nasibna sarua dibabad pacingkeun ku Anggara. Nepi ka sarapat jadi 4, bubuk jadi 7. Plak pelik pluk maruragan kana lemah. Robah wujud jadi batu taringgu jeung cara asalna. Anggara ngahuleung hookeun tapi ngan sakeudeung. Lantaran orai welang nu sagede bitis pating buringkal sungutna calawak. Letahna ngelel mata bolotot semu hurung. Buringkal kabeh nyerang ka Anggara paheula-heula. Palebah dieu Anggara rada kaget. Lantaran orai teh jiga nu ngarti sawareh ngaburingkal ka tukangna. Kawas nu hayang ngepung bisi musuhna lolos. Anggara teu gugup manehna tetep ngagunakeun jurus anu tadi kalawan ngagunakeun pakarang bedog. War bedogna muter paramitra. Lain muter samuter-muterna tapi bari narajang datang nalawan. Atuh berat beheung orai teh kasabat. Pating gelenceng bulu huluna rabeng kawas kalakai katebak angin. Ketih mancawura lir kele bahe. Aneh deui bae orai sakitu galadena bet pating janggelek jadi dahan-dahan kai. Nagaloler sabudeureun Anggara. Les leungit kabeh malah kala nu nyesa. Langir nu kari kabeh ngadak-ngadak leungit. Salin jinis jadi batu jeung daun jadi tutuwuhan nu aya di dinya. Sidik sihir ieu mah. Lain langir sajati lain orai sanyana. Aya bae na saha nu boga ilmu sihir di dieu nya. Kitu ceuk Anggara tuluy ngilikan bedogna. Nu harita pantosna teh basih ku getih orai tapi buktina mah bersih keneh. Teu aya tapak-tapakna acan tas dipake. Memang aneh para mitra, sok sanajan bedog eueuh tapak-tapak dipake. Tapi edas ari Anggara capek luar biasa. Kesang meni ngoprot napas ngahegak, bus bedog kana sarangkana. Tuluy leumpang ngadeuketan ka Nyi Saerah nu ngajanteng keneh siga nu hareugeun. Nyai, kumaha ieu teh mimitina? Nabet aya di dieu? Anggara nanya bari ngadeuketan panon melong ka Nyi Saerah. Kang Angga, apan abdi teh ngudag musuh nu kabur tapi lapur henteu geunang arasup kana liang guha. Ari bade wangsul bet di pegat sabangsa ningsang seuredan. Aneh mah hiwal beda ti batur. Keung abdi teh Kang manawi teh moal aya nunulungan. Nuhun Kang abdi ditulungan Kang Angga. Nuhun abdi salamet. Ceuk Nyi Saerah bungah nu taya papadana geus leupas tina balai. Ke asup ka guha mana Nyai? Anggara luak liuk tuluy mencerong kana gawir batu nunang tawing. Ukur dihias kulukut jeung pakuan. Cukut paku mah. Barabat Nyi Saerah nyaritakeun pangalaman ti awal nepi ka akhir. Imeut taya nu kaliwat atuh ngarahuh Anggara pok nempas dari anaka. Anak itu masih sidik pisan si Buldani teh loba baladna. Teu mustahil mun aya hubunganana jeung Ki Burandil nu sok dicaritakeun ku Aki teh. Malah teu mustahil mun musuh Nyai teh aya di dieu nyayangna. Abdi ge gaduh emutan kitu Kang nanging kumaha nyusul amargi aneh pantona ajaib. Yuk urang sampeurkeun. Akang hayang ningali nah kumaha atuh. Mangga. Beraduanana laleumpang muruk kana gawir batu. Nu tadi dicirian ku Nyi Saerah barang serog ditulukeun cirina. Aya keneh tapak bedog. Ka ieu Kang sidik pisan di dieu lawangna buleud sagede tampir. Musuh nu 12 blus ka dieu. Ari diudag ku abdi pantona nutup manten. Keke urang akalan. Anggara munur mangku batu sagede dingkul tulus ngajegang bari nutur museurkeun tanaga. Hiuk batu nu sagede kitu gedena dibalangkeun, dipake maledog panto. Hiuk padadung brah pamaledog bejad.
perlu kana lemah teu mangga pulia ari panto tetep weweg kanal wadal teu regrog-regrog ukur bohak meusan. Urang kuduaan Kang, Nyi Sairah milu penasaran. Kana batu segede boboko giriwil siu pededung dipake ninggang batu. Tetep teu regrog-regrog malah pamaledogna nu bejad. Anggara jeung Nyi Sairah jiga nu teu malire kana kacape. Tuluy ngakalan eta panto ditinggangan ku batu galede, tapi nepi ka numpuk urutna barejad bakat ku tarik-tarikna ninggangkeun. Kira-kira 50 kali ninggang aya sorang ngageret. Panto ngised meusan tayohna bae minangka engselna mimiti hujan. Angara beuki sumanget digawena kop nyokot batu nu leuwih gede rek ditinggangkeun kana panto. Tapi memeh dek cangkengna ngadak-ngadak ngajeletit, rumpuyuk, rubuh, beungeutna sepa kesang tiis nyorolok bijil. Aduh, erah, ieu akang tulungan. Angara muringis bari nyekelan cangkeng. Puguh Nyi Sairah reuwas benumruh ka Anggara nu nyekel kena tak-tak bari nanya. Kang Angga, kunaon Kang? Ih cangkeng ngajenghak. Eta ageung teuing nyanak nu batu panginten lain tina batu. Teu berat batu mah. Tapi ieu cangkeng ngadak-ngadak ngajeletot. Asa remuk. Anggara pepelengkingan cangkeng beuki nyeri asa nyelek kana hulu angen. Puguh Nyi Sairah beuki gugup manehna rampang reumpeng. Nah kumaha nulungan Anggara. Tapi buuhan geus asak latihan akhirna mah teteg hatena pok nyari tatatan. Kang Angga, cobi golerkeun kade ulah seueur gerak. Anggara nurut. Bari dibantu ku Nyi Sairah dijepatkeun di dinya keneh. Anggara muringis nahan ka nyeri beungeut beuki sepa kesang bubuh ngucul. Rek dikumahakeun erah. Urang urut lalaunan Kang bilih misalah urat. Ceuk Nyi Sairah tuluy disasara cangkeng Anggara. Tapi aneh taya urat nu manteng taya nu pantes dicuriga kabeh normal taya kasakitan. Ari Anggara beuki pepelengkingan cangkeng beuki nyeri. Geus erah, geus kalaka beuki nyeri. Kumaha atuh nya Kangnya? Urang mulih we yuk. Ayo ku abdi urang ganong. Ceuk Nyi Sairah jadi bingung. Kalah samar pola da teu bisa ngubaran. Ulah ka erah. Keun akang rek nyoba-nyoba ngubaran maneh. Sabab ieu mah jiga-jiga lain kasakit samanea. Ceuk Anggara bari peureum ngararasakeun kasakit bari museurkeun perhatian. Kumaha tuh Kang? Bantuan akang hayang nyarane. Nyi Sairah ngahudangkeun Anggara tuluy sinangised di meusan. Ngadeuketan gawir batu dek tongongna keuna. Harita keneh para mitra. Tuluy nyarane bari ngarahu panon Anggara geus ceuleuyeu beungeut beuki sepa. Erah, tungguan akang kade bisa aya itu jeung ieu bisi ti sisi ti gigir. Akang rek munajat ka Nu Maha Kawasa minta ditangtayungan. Rek nyoba-nyoba merangan ieu kasakit. Mangga Kang, reup Anggara peureum. Leungeun sidakep sinuku tunggal mepet pancadria nu opat. Rasa jeung pikir ngahiji manteng lempeng ka Nu Maha Kawasa muntang tulung neda ditangtayungan. Ari Nyi Sairah luak liuk nalingakeun kaayan sabudeureun eta tempat. Bisi aya itu jeung ieu, bisi aya siku si wulu-wulu aya mau ngamuk gajah mata. Nu sakira ngaganggu ka Anggara. Kaayaan kacida jemplingna mata keung jeung geueuman. Seor-seor sada angin gerung kanu jauh. Jep deui jempe, seor deui, gerung deui, jep deui kitu jeung kitu bae salawasna mata keung jeung sieun. Cumumung sada ajag babaung keak-keak manu koreak ngagareuwahkeun nu tunggu. Kabeg Nyi Sairah ngarenjag kana perah bedog. Bisi aya siku si wulu-wulu mau ngabuh gajah mata. Mau bisi aya galagah kancana tangtu manehanana bagianana. Barang keur kitu ujug-ujug cakakak aya nu seuri meni ngagakak. Sorana handaruan geueuman rei bulu punuk Nyi Sairah muriding jajantung ratug tutunggulan hate pating sareblak. Panon ngawaskeun ka sabudeureun eta tempat taki-taki siap sadia. Pikeun ngajaga sagala kamungkinan, tapi teu kanyahoan geret blum. Salah hawa asup ka guha. Anya direret panto geus muka meni molowong, gebeg Nyi Sairah reuwas. Bet keung nenyo panto teh. Asa nenyo sungut buta para mitra. Harita teh anu calawak bari rek ngalegleg. Astagfirullahalazim. Kumaha Kang Angga? Nyi Sairah bingung. Sok sieun aya musuh nu bijil mangkaningan sorangan.
Tapi demi ngabela Anggara jeung ngabela diri, Nyi Sairah nekad rek ngalawan satekah pola. Pati-pati eleh ge hayang ngalawan heula, sat ngalugas bedog dicekel pageuh bari rancing. Blig, blig, blig sadanu leumpang di jero guha. Sora sidik pisan nu leumpang bangun berat jeung antare. Beuki lila beuki laun sorana, panon Nyi Sairah mencerong kana lawang guha. Bedog dicekel pageuh bisi aya itu jeung ieu. Akhirna para mitra sadaya, lol aya nu bijil teu antapara hiu kolepat bedog Nyi Sairah nyamer kana beheungna. Pelentrang buri nyai bedog teh kawas ngadek wajah. Boro-boro teurak kalah kadongla. Kebeg Nyi Sairah reuwas ngan wani sakali ngadekna. Ngan wani sakali ngadekna teh lantaran bedog kalah kadongla. Ari musuh tetep tagen teu regrog-regrog. Malah mah kalah kaseuri bari molotot. Aneh puguh ge. Jalma bisa seuri bari panonna bunceli. Saha andika teh? Ceuk Nyi Sairah bari nyekel bedog. Panon mureleng ka eta jalma nu karek bijil ti jero lawang guha. Wandana jangkung gede pakaian menibuni, ukur beungeut nu katemong. Kabeheung-beheungna dibakutet ku lama, tapi aneh dikadek teh ngampul cara ngadek batu. Eta jalma ukur seuri, menilelenggakan cilik turun kana lemah. Gegag-gegag ngadeuketan ka Anggara. Leungeun ngaragamang rek ngarawu Anggara atuh mening ngalenyap Nyi Sairah teh. Lantaran Anggara mah keur munajat keur mantengkeun batin anu ka maha kawasa. Keur mantengkeun batin kanu maha kawasa. Poho kana kasieun gabrug eta jalma dirontok didengkek beheungna. Maksud rek dicekek tapi eta jalma bangun babarieun pisan. Leungeun kencang ngarawel punduk Nyi Sairah kep. Dibetot sekaligus kibeg blung Nyi Sairah kabantingkeun. Aneh awakna jadi lungse taya tangan pangawasa. Pangarti dina widang silat musna. Teu bisa gerak, teu bisa ngalawan, ngahuleng we jiga nu taya kabisa pisan. Ari si lalaki teu loba omong, kek kana leungeun Anggara dijungjungkeun satengah paksa. Atuh Anggara teu bisa ngalawan deui kapaksa nurut kana kahayang eta jalma. Anggara ditungtun leungeunna para mitra sadaya. Harita keneh ge tuluy. Dibawa asup ka jero guha. Bareng jeung busna eta jalma blug panto nutup. Blig blig leumpang dina batu nanyak mapai eta tecean. Beuki luhur beuki eungap ka ambe bau lukut jeung hapeut. Kawasna loba lalai di jero. Ari jol karohangan nu pasagi aneh di dinya mah caang. Gubrag Anggara jeung Sairah dilesotkeun. Duanana ngalungsar taya tangan pangawasa leuleus lir anu dipupul bayu. Tapi ari pikiran mah eling, hatena tetep sadar jeung teteg. Ngan awak taya tanaga. Berai panto leutik pus eta jalma asup, blug deui panto anu nutup. Tinggal Anggara jeung Nyi Sairah silih teuteup teu puguh rasa sabab aya di jero guha. Cilaka Kang, urang katawan ku musuh mangkaning. Teu kebat nyarita Anggara geus surti. Wah, ulah keung. Era sing tenang dina nyang hareupan kaayaan kieu. Keun urang anteur heula ngarah jadi nyaho kana kaayaan ieu guha. Sugan aya mangfaatna pikeun urang. Tapi Kang, nu bogana sakti ieu awak abdi jadi leuleus. Akang ge sarua lungse taya tangan pangawasa. Ngan aneh cangkeng mah cageul. Nuhun atuh Kang. Sabot kitu kadenge aya nu ngageret, direret kuduaan berai aya panto muka. Ari joal teh kope jeung daslan mawaran teh hiji sewang. Kalayan teu loba omong kuriwal ngarante leuweungeun Anggara jeung leungeun Nyi Sairah, pageuh teu bisa digomeng-gomeng. Bening bangsat nu tadi ieu teh, ceuk Anggara bari mencrong ka kope jeung daslan. Nu dipencrong teu ngomong paroman teu robah, teu seuri teu amek jiga nu geus teu sadar kana naon-naon. Nya Kang, teh nu diudag-udag ku abdi, ceuk Nyi Sairah bari kekerot amek nyedak tanaga midang. Kope jeung daslan silih reret geus kitu kekek masing-masing nyekel Anggara jeung Nyi Sairah. Dibawa ka hiji rohangan anabreh rohangan nu leuwih lega. Di dinya geus nyampak hiji jalma jangkung badag ukur maket sawat leneng, beuteung budayut sapir babalingbingan bitis baberahilan. Beget bosongot pikasieuneun mata jaleer beureum jiga pamabokan. Eta jalma teu ngomong ukur matana ngaburila ka Anggara jeung ka Nyi Sairah. Leungeun katuh nyekel pedang rubah kawas peso rajang paranti ngeuretan bako. Reg kope jeung bedaslan eureun, Anggara jeung Nyi Sairah ge eureun. Duanana ngaharuleng. Harita teh keung nenyo algojo nu geus ngeukeweuk pedang, ku sakilat geus kaharti pasti rek ngahukuman ka manehanana.
puguh Anggara meninggal geter hatena reuwas aya sieun aya amek ge aya. Kang Angga kumahanya cek Nyi Saira ngaharewos bari ngareret. Sing tenang erah keun Allah Maha Welas tur Maha Asih. Munya urang umur urangan semet poe ieu sing pasrah sumerah bae. Moal aya jalma nu bisa nolak kana kadar ti pangeran. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar papasten Gusti Yang Widi. Tapi kan perjuangan urang candi mimitian geus kieu. Ulah ponok pangharapan. Apan ieu teh lengkah mungaran, kitu perjuangan, keun ulah leutik hate. Nasib mah aya nu ngatur. Nyi Sairah teu ngomong deui sifat awewe nu memang teu bisa dileungitkeun. Tetep poe ngahiji jeung batin, babari medal Cipanon, babari gerag Cimata. Anggara mah henteu keur mah geus kuat ti leuleutik, katurug-turug geus meunang ngawarah Aki Sura. Yang hareupan kajadian kitu teh teu ieu ngaruntagkeun kana hate. Tapi sok sanajan Anggara kuat ge para mitra. Harita teh teu burung we inget ka indung, inget ka bapa anu can puguh karuhan. Inget kana amanat kolot, leket teh hatena leuleus breh beungeut indungna nemongan. Ujung kadenge sora nu seuri bubuhan di jero guha. Sora ngagerem handaruan mata keung jeung geuman. Gepeg Anggara jeung Nyi Sairah ngarenjag, bulu punuk maruringkak, sora nu seuri sadasarua jeung nu kadenge tadi. Basa di luareun guha. Ari Kope jeung Daslan ngadenge nu seuri teh tuluy ngeluk tungkul. Duanana bangun sedih kawas nu taya pangharepan geus kaleungitan sumanget hirup. Aneh puguh ge pantesna gerah bunga, pedah geus hasil nawan Anggara jeung Nyi Sairah. Tapi katenyona kalah kasedih kawas nu geus deukeut kana pati. Bangsat, saha nu seuri teh? Cek Nyi Sairah bari mureleng. Nanya ka Kope jeung Daslan nu ditanya teu ngareret-reret acan kalah ka ngarahuh bangun seunggah. Kang, kumaha ieu nya? Cicing we urang Bandungan, naon nu bakal kajadian. Barang jeung omongan Anggara kitu, bareng jeung omongan Anggara kitu, jol aya nu bijil ti pojok. Hiji jalma jangkung gede horeng nu tadi newak Anggara, gegag-gegag reg eureun di tengah rohangan. Teu jauh ti Algojo nu teu daek ngomong. Kise mah dengekeun ku ciri sia, aing rek ngomong. Sangkan sia jadi nyaho, sing saha nu kumawani ngulampreng ka ieu tempat, nyawa tebusanana. Pati gantina. Alhasil sia duaan geus bisa. Geus ayeuna pisan bakal narima hukuman ti aing. Sabab kitu aturan nu berlaku di dieu deuleu. Kitu ceuk eta jalma bari mureleng ka Anggara. Taya bayana, ngan kaula hayang nyaho heula saha anika nu saanyana, naon tujuan aya di ieu tempat. Ceuk Anggara manehna panasaran, hayang ngabongkar rusiahan. Aing teu aya hak pikeun cacarita nu lain-lain. Iwati vonis hukuman nu bakal dicaritakeun sabab teu meunang aya nu nyaho iwati aing jeung pagawean aing. Boro-boro sia nu bakal kojor. Dala anak buah aing nyatana si Kope jeung si Daslan kapaksa ku aing ditibadan hukum pati. Sabab kitu peraturan nu berlaku di dieu. Aing geus wakca, geus merempeja sing saha nu kumawani nepung ke dieu tempat ka jalma luar, pati hukumanana. Tayina si Kope jeung si Daslan geus jadi sabab. Kana datang namang manusia luar, nu teu aya hak nincak ieu daerah. Jadi hukuman nu satimpal iwati ditunggal jangga. Sora nu seuri hanaruan. Bulak-balik di eta rohangan da puguh di jero guha mah teu aya jandelaan. Ari Anggara jeung Nyi Sairah ngaharuleng asa aneh aya pelaturan teh bet kitu. Ngan ayeuna jadi ngarti paingan atuh para mitra si Kope jeung Daslan aralu. Da geuning rek ditibadan hukum pati, peda geus jadi sabab kana datangna Anggara jeung Nyi Sairah ka eta tempat. Algojo, jungjungkeun pedang sia. Eta lalaki ngomano deui omonganna estu mati. Harita keneh si Algojo nyekel pedang di dua leungeun. Beungeut baketut haseum bangun anu cadu seuri. Geus kitu leungeun si lalaki teh mere isyarat ka Kope nu sangkan maju ngadeuketan Algojo. Awak Kope ngadeg-deg jiga nu lilinieun beungeut sepa kawasna mah pangacian geus kalabur tina awahing ku sieun. Renghap si Kope narik napas panjang. Tuluy ngalengkah lalaunan rek masrahkeun nyawa ka Algojo. Sajeroning leumpang pikiran geus kamana boa. Nu aya kari cangkang jeung amekan. Memeh si Kope tepi jeung pok si lalaki ngomong. Kise mah
tenyok kusia peraturan di dia tuh bisa dirubah-rubah sakali hidung tetap hidung aja rek dilaksanakan nibankeun hukuman kasih kope jeung si dasran ngara kasaksian kusia engke giliran sia ke akhirat nuturkeun Angara jeung Nyi Saerah peureum tuluy ngarahuh narik napas panjang teu hayang mikiran batur mikiran diri pribadi geus keung barang keur kitu kadenge aya nu ngakebut aweuhanana pating saleor mung hanyakal waktosna se parang naon ieu para wargi sadaya nu pating saleor teh nah hal ieu teh niu nulungan ka Angara atuh napi kumaha mangga para mitra Mang Jaya saparakan ngaturkeun wilujeng kantun ka sadayana permios